angin pohara jasa. Ya Allah ya Rabb. Sahabat tetap masih ngotot nanyakeun, ya Rasulullah, aya keneh yang penegar dunia selain daripada angin? Aya cekang jeung Rasul. Naon ya Rasulullah? Lamun hayang nyaho penegar dunia supaya dunia ulah goyang, di antara diceritakeun tadi leuwih hebat tibatan angin. Iyalah jelema anu hartana loba, anu daek ka zakat. Jelema anu elmuna loba, anu daek mere elmuna lillahi taala. Jelema anu hartana loba nu daek sedekah eta lah leuwih dahsyat dibandingkeun jeung nu tarate nu tadi. Masya Allah, ternyata horenganan penguat dunia, penguat bumi. Hiji nu sugih tapi nu sugihna daek na zakat, nu sugihna daek sedekah. Ai si eta mah pan kadengena doang sugih, kadengena doang. Apa ngadengenya na zakat hati malah mana yang zakat. Ya Allah, Masya Allah. Tah eta ya di antara jelema nu boga ilmu, barahan ku ilmuna dunia jadi teger. Tetapi nu paling dahsyat jelema anu ma'rifatullah wa rasul, mengenal Allah jeung rasulna. Iyalah sigana kadeleuna cicing, sigana kadeleuna teu sabaraha, sigana kadeleuna hina katingalina. Wah jelema tombal tepir, kacirina kuru, kacirina tea rudi. Tetapi justru Allah ningali jutaan manusia nu tipeuting kerek tapi neuleuh jelema eta sangat pemandang. Nu tadina deuk disiksa tapi teu jadi. Bantak bisi ayah aki-aki hudang tipeuting talian sudah. Talian, komo si eta mah geus teu kudu aki-aki talian bae. Geus gantung bae habak. Ternyata koreganan jelema nyiptakeun masjid teh ya. Jelema ngabangun masjid, jelema nyiptakeun majelis salim, ngabangun majelis salim, nyiptakeun mushola, majelis salim dan lain sebagainya. Eta teh ajang panegar dunia mengenal Allah. Lamun lawan sugih jeung moal bisa. Etalah keistimewaan penegar dibandingkeun jeung gunung, dibandingkeun jeung seuneu, dibandingkeun jeung besi jeung seuneu jeung cai, dibandingkeun jeung angin. Leuwih hebat keneh jelema nu usaha tapi usahana lillahi taala, jang ilai kalimatillah. Tuh masjid, tuh majlis, tuh mushola, tuh fakir miskin, tegar dunia kajeun ku kumaha.